Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal ieu teh karek jam 4. Tapi nembalan jiga nu hayang hees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta mah jiga maksakeun. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebat nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih, teu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihandap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor ngagolontor ka junjunan urang sadaya, contoheun urang sadaya, kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekal sunnah, ka para kulawargana nu anceg-panceg istiqomah imana, teu ungut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Mundut kanu maha agung muntang saraya kanu maha kawasa, nyarandekeun diri ka Gusti murbehing alam. Muga-muga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna, muga-muga dina ieu pangajian sing hade pangajianna. Jadi ladang tina pangajian teh urang sing bisa ngajianan batur, ulah tina ladang pengajian teh jadi nyasaak darajat batur. Para asatidah, kori-koriah, mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, bapak kiai, miwa santri, hormaten simkuring, guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lembur, bapak kades, bapak kadus, RW, RT, BPD, LB, tur LPMD. Ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Saban-saban manusia teh hirupna boga tujuan. Lamun dagang pasti hayang untung, lamun tani pasti hayang hasil. Tah ibu judulna pangajian hayang naon? Cek bibir mah hayang ilmu, nganda cek hate mah hayang lalajo urang. Lamun balener hayang ilmu di dieu ge ustad loba kiai naker. Matak naon atuh nu deukeut we pulungan mah ilmu ieu mah kudu neangan nu jauh mah barabe nya kudu mayar. Tuh can heubeul. Ngan ulah genteng-gentengnya potong, kuring teu bisa ngelmuan ibu. Da sebenarnya mah ibu teh geus boga ilmu. Bu aing ngomongkeun batur dosa. Tuh, ilmu teh. Popolotot kasalaki dosa. Tuh, geus nyahoeun, boga harta tapi pedit dosa. Nah, atuh iroh teu eureun. Tah anu kudu ku urang dikoreh teh ulah sok ngarendahkeun ilmu batur geuning ibu teh geus apal ilmu, ngan bisa jadi urang apal ilmu teu apal cara gawe. Cara migawe ilmu, jadi we monyet ngagugulung kalapa. Nyahoeun dina jero kalapa aya cayan, nyahoeun di jero kalapa aya barang anu ngeunah, tapi eueuh monyet mawa bedog nilas kalapa. Urang teh apal agama Islam, ngan kadang-kadang mah teu apal cara migawe Islam, matak loba coplok tina pagawean Islam, peuting tita tahajud ngadon molor. Boga harta tita sodakoh ngadon pedih. Cek agama ulah popolotot kasalaki, ieu mah lain melotot deui duit leutik ceding aya saminggu.
Cek agama kur jeung dulur kudu alakur jeung tetangga tong pasea boro-boro jeung agama Kristen Hindu jeung Buddha jeung nusa Islam kudu silih ajenan da Islam teh diajen ku saha lamun lain ku umat Islam pan kanyataan mah lain umat Islam jeung Islam teh gurger we teuing marbutkeun naon ilmu baroga tapi cahaya nu leungit matak saha atuh jalma nu bakal menang cahaya ilmu jawabanna ngan hiji qalbun salimun iwal teh jelema nu hate bersih. Matak hate bersih boga jabatan anak bakal dipakai ngalindungi rakyatna tapi lamun hate kotor boga jabatan bakal nyiksa ka rakyatna. Aduh kuat reuas hegreret pakades tuh si itu tuh. Boga ilmu alus hate dapat tawadu atuh boga ilmu alus hate beuki luhur ilmu teh beuki tawadu hirup teu hayang katempo teu ngacirikeun naha da ilmu mah disumputkeun ayana dina jero hatena ngaran-ngaran tawadu teh boro-boro maka kolot budak leutik ge dihargaan ta ibu jeung bapa teh hampura kudu ngahargaan budak leutik naha geus dijamin ku Allah taala budak leutik mah yuladu alal fitrah aya kesucian dina jiwana sanajan budak teu apal Quran sanajan budak teu apal hadis sanajan budak tara sholawatan sanajan budak tara salat sanajan budak tara ka masjid pasea 5 menit pakaleng-kaleng tah coba ieu nu jebrog kieu tah Quran dibaraca sholawat diaraos ka masjid leuket salat teu riren tapi lamun pasea boro-boro jeung tatangga boro-boro jeung dulur amak we ka salaki hampura bapa nu ngarasakeun sabulan teu dicook ku duit mah hese cager tah bisi bapa hayang apal makhlukna saha eta matak nu mahal teh yuladu alal fitrah kapitrohan fitrah teh suci jadi nu mahal teh lain ilmuna tah suci hatena nu mahal lain jabatanana bersih eusi hatena nu mahal lain hartana tapi suci eusi hatena matak jelema beunghar alus hate jadi bager jelema beunghar goreng hate da sombongna beuk ti karep atuh ukur dipake pamer we teh make baju oge jepret foto alhamdulillah acuk anyar matak jelema nu goreng hate mah da kajeun ahli ibadah ditolak ku Allah taala ge naha heuh da salatna atuh hayang dipamer-pamer ke ruku wae masang kamera teka bayang eta keur tahajud masang kamera nuju ruku kos nu gelo nya ngaran ibadah urang ka Allah hampura teu urusan jeung manusia da urusan jeung manusia mah akhlak sanggeus ibadah pek salat tuluykeun pek zakat tuluykeun pek saum tuluykeun ngan kade jaga akhlak jeung papada manusia ulah ka Allah sujud ai makhluk Allah dihinakeun keuna ieu ceramah teh demi Allah sabab nu ngaran salat teh eta urusan urang jeung Allah pek salat eta urusan jeung Allah ngan ceuk Allah urusan oge atuh jeung papada manusia hablum minallah hablum minan tuh urusan jeung Allah ku salatna urusan jeung manusia ku akhlakna matak jelema nu sok salat tapi ngahina batur nuding batur nyaci batur ngaledek batur mitnah batur salatna ditampa boga pahala boga ngan di akhirat leungit pahala ku saha leungitna bongan bibir nganyerikeun batur maka dudu nyerikeun tah dibikeun pahala kadinya well keprok bari maranehanana nu kitu aduh tapi kalau ba jelema salat engke di akhirat neneangan pahalana ka mana Gusti pahala salat abdi cek Allah teh salat anjeun salat Gusti nah ka mana pahalana kumaha cek Allah bener anjeun salat tapi bibir maneh nganyerikeun tatangga jug gerateangan tah pahala maneh teh aya di tatangga nu nyeri hate ku bibir maneh mata ka Allah pek ibadah ka manusia ge kudu ibadah gitu tah rame nya ceramah teh geblus kana hate bari ka sigeung ongkoh teh sabab hakikat ari alam-alam hakikat ayana di mana lain dina kurung pak hakikat mah aya dina kuring matak cek ilmu kolot nu kuring-kuringan di jero kurung pan sakapeung mah korong Bandungan ku ibu korong leutik rujit min cinit ngan pika geuleuheun ta ibu-ibu ieu nu saragam dangdan keur kebok make up dipake blush on onggoh nongtot tina irung da teh sudi neuleuna ge atuh padahal korong teh leutik mata omeh lah bisa aya padahal korong teh leutik Pak leutik korong teh wedak dipake blush on ongkoh sido make up geulis nontot tina irung da teh sudi ngadeuketan padahal korong leutik naon eta bubuk nu leutik ujub ria takabur teh eta teh korongna
tahajud unggal peuting, duha unggal poe, maca Quran nepi ka hatam, ka masjid lekat, muncul kesombongan asa aing pang ibadahna, Allah cinta keneh ka jelema ahli maksiat, bari taubat tungtung maksiatna daripada ahli ibadah sombong ku ibadahna. Well, koprok sidik maranehanana dek tahajud oge. Dek tahajud genyeun status OTW tahajud. Tahajud acan sombong geus geura asa lieur. Tapi koprok meureun asana meureun urang ngadong teh keur batur meureun nya euy. Mun hese sadarna jelema hese. Paingan cek ilmu urang Ciwidey ieu nuduh ulah nu jauh, nyawang ulah nu anggang, korehkeun nu deukeut bae, cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana, awak bapa, awak ibu, awak kuring teh ibarat imah. Mun di imah bala pek beresihan, di imah kebul pek empel, ngarah naon imah butuh bersih, ngarah betah di cicingan. Awak ibu hayang tenang hate, moal bisa tenang sapanjang dina hate aya geuleuh, aya rujit, aya cua, aya ngewa. Geuleuh ka kades, kades datang ka dieu jeding pan. Kunaon make jeung jeding? Hate geuleuh. Matak piceun sifat geuleuh ganti ku deudeuh, piceun sifat cua ganti ku cinta, geus eueuh sifat benci sanajan ahli maksiat tong dibenci ku urang. Da hirup mah dharma wawayangan. Nu panggelo-gelona wayang saha? Dorna apa? Si cepot nepi ka dipencit ku Arjuna lantaran diadu domba ku bebengok Dorna. Ku Abah Asep eta Dorna diigalkeun da tukang adu domba. Geuleuh penonton ka bebengok Dorna beres ngawayang dina pagelaran. Dorna bebeskeun kana peti isukna dipariksa, baju Dorna diganti, cetna ruksak dicet deui. Tuh geuning sagelo-gelona Dorna kuno bogana mah diomea. Batur mabok, batur judi, batur zina tong sok ngomongkeun. Bener euy si eta mabok wae hirupna teh tah itu teh batur sing inget kana dapuran awi teu lempeng kabeh bengkok ge terjadi hanas budak batur diomongkeun isukna budak ibu leuwih ngacopatan budak batur kumaha ceuk ibu hakan ngalah rame euy kunaon kalau leprok ku rumasa pan maranehanana anu kitu teh kasalahan batur katempo, kasalahan diri teu kakoreh, akhirna poho kana kagoreng patutan diri, da ingetna kana kasalahan batur tuluy. Padahal awak urang tanggung jawab urang, awak batur tanggung jawab batur. Teu kudu maksakeun maneh ngaroba batur, roba heula diri sorangan. Aduh. Teuing. Tuh. Nya cekuring ge babrasa mah kitu tah. Matak urusan rasa mah entong nempo pangkatna, tong nempo jabatanana, da rasa mah sarua. Dek ustad, dek preman, ngalamot uyah mah angger we pangset. Dek nu gelo, dek nu cager, bere gula, amis. Tah matak rasa mah sarua, matak urang teh kudu ngajian rasa batur. Dek dahar eureun heula bisi tatangga teu dahar kirim tuh. Make baju ieu saragam ka barudak buat tatangga teu kabeuli baju, hegpang meulikeun teh. Bayun sararagam ai batur teu di baju. Kaca letot aing mah padahal ieu teh rek mayarna. Tuh. Jadi jalma nu loba mikir ka batur mah ngagunakeun ilmu rasa. Mata Quran katalar, hadis ka aji, ribuan kitab kabaca. Lamun hiri hiji weh teu kapigawe ilmu bismillah batal, Pak. Cicing. Geus rada jero ya. Da matak ngaji mah teu kudu luhur-luhur teuing bisi teu kataekat. 30 juz katalar, hadis ka aji, ribuan kitab kabaca ngan hirup teu maca teu make bismillah batal. Da runggunukna Quran teh dina bismillah, hirup ibu ayana dina bismillah, hirup kuring ayana dina bismillah. Bismillahi kalau nyebat asma Allah, Ar-Rahman nu Maha Welas, Ar-Rahim nu Maha Asih. Quran katalar tapi hate geuleuh ka batur teh saeutik lakoh maca Quran tapi lakoh ngaledek baturna. Hate nu goreng patut lebok kanyata greget aing mah da sadio tuh marukanana meureun harga diri manusia teh dina wedak marukanana harga diri manusia teh dina sapatu Firaun ge sapatuna emas aya dina neraka tapi nah senal capit Bilal bin Rabah ayana di surga matak derajat manusia mah teu bisa diukur ku tungtung sapatu manusia. Aduh, matak ibu di waradak hek bareng atuh jeung hate wedak tapelkeun, lipstik tapelkeun, marah mai gara sok amis budi. Pan loba nu resep keur geulis teh amis budi. Ieu mah wedak kanal haseum pamatuk jiga nu gablag hutang ka Bang Emok teh. Anger rumus manusia mah hate. Kaduhung di wedak. Ulah kaduhung.
Da ngalusan awak alus ngan ulah poho ngalusan eusi hate. Bismillahi kalian jebat asma Allah Ar-Rahman nu Maha Welas Ar-Rahim nu Maha Asih. Tah saha nu diomongkeun Allah. Allah nu mana Rahman Rahim Allah nu Maha Welas tur Maha Asih. Bibir jeung hate urang sok gede wadul Pak. Ceuk bibir Allah Rahman Rahim. Ari hate geuleuh osok, rujit osok, nyewa osok. Bibir jeung hate geus teu jujur, matak samemeh menerkeun jujurna batur. Tanya bibir urang jeung hate urang geus teu jujur dina hirup. Bener. Bibir mah bisa nyebutkeun Allah nu Maha Welas tur Maha Asih. Ai tatangga teu boga beas eueuh nu mere. Teu bismillah kitu peta teh. Matak paingannya dina agama hadis Nabi saban-saban perkara barokah datang ku bismillah. Dek dahar make bismillah, make baju bismillah, di sapatu bismillah, indit-inditan. Tuh, bapak dek indit-inditan, ka mana Pak? Ka pasar. Cek ibu teh, cek bapak teh bismillahirrahmanirrahim. Tah babawa teh kalau nyebat asma Allah nu Maha Welas tur Maha Asih. Panggih we di jalan jeung budak anu musafir mawa kecerek. Cek hate nyaah teuing ieu budak, asongan duit 10.000. Bismillah ngabuju dina pagawean. Tuh karek heueuh coba. Nya urang teh da hirup teh bismillah atuh. Tuluy ibu teh. Dek barang dahar, ngadahar naon ibu teh, ngadahar sangu, ai sangu teh tina naon, tina beas, ai beas teh tina naon, tina pare, ai pare teh di mana di pelakna, dina taneuh. Tuh matak lamun jelema maca bismillah, moal mungkin ngajualan taneuh. Nah, pan beuki dahar. Ieu mah dahar beuki taneuh dijual, lebok keusikanya. Matak ilmu bismillah teh lain aya di pangkat kuring, lain aya di pangkat bapak, tuh aya di pangkat karuhun urang. Bismillah tepati lekoh, maca Quran tepati beres, boro-boro makhorijul hurufna, boro-boro tajwidna teu beres, tapi iraha kolot baheula ngajual tanah. Apaleun tah ieu nu matak ngahasilkeun parekna, tina pare jadi beas, tina beas jadi sangu. Matak jelema teh bisa dahar tanpa bantuan pamarentah. Pan ayeuna mah MBG nu di pikiran teh. Lamun tatangga kabere urang teu jeding, teu adil RT teh kitu. Kolot baheula mah lain kitu, ngokolakeun anu aya di alam ieu. Matak paingan dek dahar maca bismillah, tah dina dahar teh pan ibu bapak teh make jeung aya lauk. Bismillahirrahmanirrahim nempo lauk nyaah ka lauk salian ti di dahar melak atuh lauk. Matak lauk teh ku bismillah. Aya urang mah beuki lauk melak tara. Tah eta teh teu bismillah akhirna kurang giji hirup teh. Resep kana cau, resep tuang cau. Bismillahirrahmanirrahim kalau nyebat asma Allah nu Maha Welas tur Maha Asih. Tah tembongkeun sifat welas asih ka mana? Kana cau. Lamun resep cau pek gera melak. Ieu mah gera sok resep cau tapi teu melak. Matak na meja teh eueuh we. Nu aya teh merek batur we. Tuh ku bismillah teh. Ayeuna ibu jeung bapak gera baca bismillah tempo kuring. Di mana heula cep ustad teh cek kuring pan dijawab ti pangalengan. Ieu teh jadwal kasbirji, jadwal kadua, ai angkat jadwal sabaraha, mios ti lemur teh ibu ulah dikira. Tadi teh jam 10 kita tos berangkat. Da acara nama melohor. Tanya gara sok make bismillah, tos tuang tawa acan. Rasakeun kukurubukan beteung dewek teh atuh. Tah, lamun jelema maca bismillah, oh euy meureun can dahar. Teu acan sabab jadwal kahiji rusuh ngahargaan jadwal ka dieu. Da apal urang deui teh bararawel telat saeutik jeung baralik atuh. Tah kumaha atuh carana? Bismillah. Karunya beteungna bisi lapareun. Moal mungkin ayeuna bisa barang dahar sabab kuring ge rusuh masih kena aya jadwal ka 3. Tah nu hajat teh maca bismillah, bahankeun. Tuh bismillah teh Pak. Heuh nuhun sateu acana. Nya ku ilmu bismillah teh geus eueuh leungit geuleuh cua teh eueuh nya. Matak antara bibir nyebut bismillah kali nyebat asma Allah nu Maha Welas tur Maha Asih, jawab ku hate nyaahan asihan deudeuhan ka alam nyaah. Leos ka leuweung maca bismillah moal wani ngarusak leuweung. Nyaah kana leuweung atuh kurumuy manuk moal diala tukang tani teu kudu meuli obat. Nah aya hileud manuk datang beak hileud ku manuk tukang tani pan mukti. Poe ayeuna manuk diala leuweung dibeakeun banjir di mana-mana gempa longsor terjadi kakara di dinya takdir Allah lain takdir bebengok maneh nu saraka
Urang mah da ngajina ge tara luhur-luhur teuing nu kitu we nu teu kakoreh ku batur. Ulah ari maca Quran dilekoh-lekoh, maca sholawat di alus-alus, ari tatangga jadi hate ku bibir urang. Ternyata sholawatnya nu alus karek bibirna, can alus nepi ka hatena. Aduh, maneh nu kitu teh. Pokona nu nyebutkeun well teh rumasa teh Ibu. Gerasok urang pikir. Matak nuduh ulah nu jauh nyawang ulah nu anggang ngorehkeun nu deukeut bae teh ternyata aya kenena awak urang hirup. Rohman Rohim Maha Welas Maha Asih dakat ciri atuh wujud jalma jeung bareng-bareng jeung Allah. Allah nu mana disebutkeun Rohman Rohim Maha Welas Maha Asih. Tah urang hambana amalkeun sifat welas asihna. Ngantong make maha dalin pangeran urang makhluk. Mata kolot baheula dipikir-pikir, bener nya Pak. Kolot baheula ngaji teu tepati beres tapi bismillah diparake. Aya hayam geuning kolot bae budak disunatan. Hayam teuneun sajodo ised gede anakan geus anakan beulikeun kana doma tina doma ngagedean tuluy anakan beulikeun kana munding tina munding tepan anakan beulikeun kana sawah. Mata kolot baheula hirupna hese eudeuh sangsara. Bandungannya kolot baheula duit teu gede jadi sawah, duit teu gede jadi imah, nu ayeuna duit gede ngajual sawah. Pek lebok insya Allah. Kunaon sababna leungit nyaah ka sawahna, leungit nyaah ka alamna, leungit nyaah ka gunungna, leungit nyaah ka baladna. Saha balad urang tatangkalan. Mata kuring mah tuh di lembur-lembur bapak init ka imah urang, diburuan teh bala, lauk, manuk, tatangkalan. Naon filosofina talung ngawangkong jeung manuk. Teu jadi goreng coba jeung jelema sadepa jadi 2 meter. Matak dipikir-pikir jelema eleh ku piit. Ampura lain ngahina ngan manusia teh kadang-kadang eleh ku piit Pak Kades. Bandungan we piit nyieun sayang tuluy ngenog geus ngenog teh geuning eta piit, tuluy megar geus megar teh eta piit, inung bapana alut-alutan yangan kadaharan teuneun dina telihna balik deui nepi ka recet diloloh ku kuring dipikir eta piit ditetah saha maraban anak. Can pernah ti zaman Firaun nepi ka ayeuna aya piit anakan nepi ka ngegel eta piit dibabetkeun ka walungan. Oh inung piit miceun anak coba manusia Pak. Da eta nyieunna atuh dipipireun ranca buaya meureun. Kawin acan nyieun geus borosot teh lalakina eueuh pan wirang piceun ka walungan keresekan kana Gusti manusia cenah mulia tapi naha eleh ku sakadang piit anu ngan saukur boga sifat nyaah nalurina. Kahartos aya piit pasea. Nah ari jelema atuh cenah pilihan kades gitu beres-beres jelema mah. Mata urang teh cenah cek Allah teh makhluk nu mulia sabab mulyana manusia ku akalna sedengkeun piit teu boga akal tapi naha peradaban eleh ku bebengok piit. Anjing weh najis mugo ladoh pan anjing teh panggede-gedena najis anjing Pak. Tapi eta anjing anakan tewak gerasok anakna ku bapa diudag ibu ku indungna anjing. Tuh anjing boga sifatnya ka anak anjing. Nah ari manusia nya hina urang teh. Matak paingan hirup manusia eleh ku hayam. Awak ibu teh eleh ku hayam tong ngarasa sampurna. Hayam mah kabeh ge manfaat. Buluna jadi kok. Dagingna sumber gizi. Nogna sumber vitamin. Tikotokna keur aduk. Tulangna apaan iya kaum sebelah. Tina hayam kabeh manfaat. Ayeuna segelis-gelisna ibu wadah kano parfum ongko sok ngenog jual jung. Harga Pak. Matak sing era urang ku sakadang ayam, sing era urang ku sakadang tatangkalan. Sing era tuh ku tangkal cau. Tangkal cau duh aing dalam mun dipikiran Pak Kades eta teh Quran tanggal cau. Ngan eueuh dina tulisan Qur'anna eueuh rengkolna ngan lamun dibaca Iqra geura baca. Naon nu baca? Hiji ayat Allah nu tertulis Quran ngaranna, 2 ayat Allah nu tercipta heuh alam baca ku tangkal cau da urang malamun wenang mun teu sieun disebut nu gelo deuk nangkep kana tangkal cau. Geura sok tina cau aya nu robah da eueuh. Tangkal, cau daun, cau akar, cau jantung aya nu robah. Nah ari manusia tina sangsara jadi beunghar adur jadi legeng euy.
tina jadi RT tuluy jadi kades kuat beheungna teh rada kieu aduh wuh paingan ku Allah dijenggut di titah sujud deui da bongan manusia sok rada damang tina bodoh jadi pinter aduh eta geus pinter kuat ngatur curugna teh kanu bodoh si eta matak pitaskeun ku Allah curugna pan nya manusia mah kena kurobah nya matak cek kuring ge kuring mah lamun teu sieun dianggap nu gelo ieu teh alam aduh ya Allah ngaharewos teh Pak ngabejaan banjir datang ngaharewos teh tetangkalan teh hei manusia tong dituar kami kabe lamun dituar cai teu nyangsang atuh taneuh jadi labil bisi urug nganda manusia mah dibere banjir teh kitu we teu sadar-sadar padahal geus ngomong leuweung teh ti bareto ge matak paingan kolot baheula sok aya mipit kudu amit ngala kudu eta maksudna beh nah danu Allah baban we tong sok kitu hirup tuh tinu kitu wae bisa dijieun ilmu eta nu naon teh sasajen teh oge jeung aya kalapa jeung cau nah leutik cau teh tah kitu atuh eta maksudna teh mancing nah ieu mah leutik tanu ageungna mah cenapan kanggo Pak Ustad heuh nuhun keneno ieu mah bikeun ka ditu tuh sesebutan tina cau da geus beda cau sasika mun runtuyanana saruntuy pare sageugeus ari kalapa sasirah mata raja na kolot baheula di mana nyieun sasajen kalapa nah sasirah ngan kalapa ge kudu dirobah sopak hanapna sopak luhurna congcotan ku gula beureum ngarah naon eta kalapa di sopak hanap daweg ai daweg ceuk agama istiqomah tah pakades jadi kades teh kunaon modalna ku istiqomah hayang ngamajukeun ieu desa matak dijadikeun geus jadi congcotan ku gula beureum pan kareueut ku sararea kahartos tuh tina kalapa wae lamun dipikiran lamun dibaca nama jeung kudu ngewa asli Pak ngan saalus-alusna kalapa teu bisa dipake wudu berarti kalapa teu sampurna pasti we aya kakuranganan mata kurang tepan hirup teh asal ti Allah balik ka Gusti cing ari ibu urang mana ieu teh pasir hoe nah atuh pasir hoe waspada ari itu orang mana orang dia begitu nya tah kabeh ge keur ngawarara dua nana gerhana urang mana urang Cimaung wadul ibu urang mana pasir hoe wadul ibu urang mana waspada wadul urang mah urang akhirat aslina pan innalillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti Allah balik ka di dunia mah hanya sebatas sandiwara lahwan wala iban permainan sendak gurau ayeuna boga duit isuk eueuh ayeuna sosonoan jeung pamajikan isuk pasea besok we bisa percaya mah heureuyaan dunya mah Pak matak nu langgeng abadi mah itu akhirat matak tong betah teuing di dunya teh ger aruwih rasul nah hama kejeun geura uih pan urang mah lain urang dia mah kasiksa belapar kudu dahar sare kudu tunuh kudu sare mun ulutut butuh baju di ditu mah teu butuh Pak senang di ditu teh matak sok geura uih dia no hadir aya 200 jelema lamun ditanya sok Pak geura uih pasti nolak Pak kunaon betah di alam dunya lahwan wala iban kagoda kudunya nah nagerhana orang Cimaung nepi ka mung balik ti dieu hayang cicing di dieu artina kuring keur kagoda ku awewe urang dieu matak lamun aya lalaki usaha heubel janjina 2 bulan tapi teu balik-balik ibu kudu curiga bisa jadi situ nyanung di ditu tah ayeuna urang ibu urang akhirat keur dicicingan alam dunya aya dunya teh sakit jepanon sok bapak inget-inget pernah ngalaman orok pernah ngalaman budak pernah ulin jeung babaturan pernah guyang pan ayeuna mah Pak kainget eta teh baheula nya asa kamari Pak saeutik pisan waktu dunya tapi na betah-betah teuing artina hate geus kagoda ku ieu dunya ada kuring mah datang ka dieu hayang geura balik ieu teh teu bararetah teuing naha nu ditempo kolot wungkul atuh rek betah kumaha coba lamun dipayun teh budak parawan bari gareulis meureun betah hate teh ya muda aduh aing mah kolot wungkul atuh ret ka ditu kolot ret ka dinya kolot
Matak hayang geura balik we ka lembur. Moal kagoda kurang dieu. Tapi dunia teh nyuguhan inten, nyuguhan emas, nyuguhan sawah, nyuguhan atu itu, nyuguhan ieu, nyuguhan jabatan sehingga manusia poho ka alam akhiratna ku jabatanana, poho ka akhiratna ku inten berliana, poho ku sawah nepi ka loba anak incu parasea marebutkeun tanah kolotna. Poho akhirat usahanyana. Bener Pak? Sebagai bahan tapakuraneun kieu ye. Bahan tapakuraneun. Andai kata ibu boga tabungan, andai kata ibu boga emas, andai kata ibu boga gelang, andai kata ibu boga duit, andai kata bapak nyimpen duit 100 juta, 200 juta, 400 juta. Lamun poe ieu Allah menta nyawa bapak, naon nu sebenarnya bakal nulungan di ditu? Jam tangan, dompet nu duit anu aya dompetan, HP nu gugulung, baju ieu, rokok. Tah matakna cek Allah teh maneh teh unggal poe teh kudu mere ka batur, nu bakal nulungan mah eta nu dibikeun ka batur. Matak tong perdiit aing meuni. Apa nu bakal nulungan di akhirat mah perkara nu dibikeun poe ayeuna. Aya budak tetangga teu jajan song 10.000, aya dulur teu nyangu bikeun beas 2 entik, aya batur teu boga baju pangmeulikeun baju. Eta nu geus dibikeun ka batur yang celengan alam akhirat. Nu dipake jeung nu dibikeun jujur gede ke nu dipake padahal maot punten teu nulungan. Kongkorong ibu bakal jadi alat pan. Adik jeung lanceukna bagi 2 cenah euy. Eta ibu nu gaduh kongkorong eta beak tangge ibu. Mata jual nyieun masjid we jual lah pokona. Tah kitu. Tuh. Lamun urang maot poe ayeuna harta nu mana nu bakal melaan di alam engke. Imah, sawah, mobil, motor, duit nu anu dompet kabeh ge diragrageun diteuneun jeung dituna. Ternyata nu dibikeun ku urang ka alam ditu aya nu nyieun masjid bere, aya nu keur ngabangun madrasah bere, aya budak yatim pasihan, aya jompo bere. Eta tapi naha urang kana akhirat lalu tik wae tina saminggu teh teu sapoe-poe acan barang bere atuh. Nah hana nagerahna apa? Merek ieu mah kaciri kumedna tuh. Nu paling parah sarakah beak tikarep gedong boga, sawah boga, imah boga, motor boga, mobil boga, budak sakola, duit aya, tapi nah hayangna teh dibere lain mere, jelema beunghar mah kudu mere lain dibere, imah daragda geus beunghar ngaco make jeung hayang BLT. Tah ieu teh karepna mah Pak Kades nu hayang pidato kieu teh. Ngan teu waniun da sieun teh dicoblos deui atuh. Ngan ai kuring mah da lain orang politik matak sasangkleng ngomongna sabodo. Ngan keur nu beunghar menang BLT teu pati hideng teh. Tuh kalau leprok kunaon keprok ku can kabere teh. Tah lamun geus kabere mah moal keprok nyebut teh rezeki anak soleh gitu. Geus sakadahar kateureuy katuang. Kadang-kadang jeung nyeri beuteung leos ka rumah sakit beak 5 juta tara sadar jelema musibah moal mungkin aya haseup tanpa aya seuneu, moal mungkin penyakit datang tanpa aya kadaharan dina beuteung nu kudu dibersihan ku Allah taala. Otak dipikir-pikir nu miskin jarang gering naha halal sih mah daharna jonge jotang baberotan pucuk sintrong leunca takokak digaras we wah penyakit darah tinggi di nu miskin paling bisul beunyer. Da eta beuki teuing nog gitu. Sabab kahirupan hayang tenang mah lain dina hartana tapi dina syukurna. Kajen beunghar teu bisa syukur kasiksa. Kajen miskin bisa syukur jongjot. Kumaha jelema sangsara syukurna tumarima kana kasangsaraan muncul sabar. Kumaha jelema beunghar syukurna barang bere matak harta teh ujian. Keur jelema nu boga harta dituntut ku Allah kudu daek mere. Keur jelema teu boga harta teu kudu mere, teu gableg. Bener? Ku hukum sakitu we nu miskin diuntungkeun, Pak. Ku cara seperti kitu ternyata nu miskin teh teu oleh untung. Nu beunghar boga harta kudu mere, sedengkeun nu miskin teu kudu mere, teu boga. Otak paingannya. Nu beunghar teu bisa syukur kasiksa. Boga imah hiji kapanasan ku babaturanna, bedah geus nyieun 2, derdeg nyieun 2. Boga mobil hiji kapanasan ku baladna, batur boga mobil 2, meuli 2.
barilah lakona panjang imah 2 sertifikat dikabangkeun. Mobil 2 BPKB kabangkeun, hareupeun batur gaya gago euy maneh imah 2 mobil 2 taong geus sisirah ngebul tiap bulan setoran wungkul. Hartos coba nu miskin imah butut bari ku bilik sare dina kursi nyelegon geuning bujur ka handap tuh antel. Angal lagi bah lain angal mahal simut anu geus bau ti kotok tibra we. Ketika nalika manusia bisa bersyukur ketenangan bakal datang. Teu riweuh teu rudet teu rungsi. Eueuh nu miskin mah jeung hayang nyalon jadi kades. Nah eueuh keur kampanye. Teu boga cita-cita jadi RT acan. Bebas teu ditanya pertanggungjawaban tina jabatan, mun engke Allah nanya anjeun jabatan teu gaduh geus we. Nya heuh nya. Cek urang oge. Sok bandungan jelema beunghar, nu beunghar mah barang dahar, 4 sehat, 5 sempurna, kagenep kudu cuci mulut, apel beureum, apel hejo, sakali ngahuap ratusan ribu, tapi naha darah tinggi. Coba nu sangsara, barang daharna kitu we, teu bingung. Nu beunghar mah bingung deuk dahar restoran mana, budget sabaraha, tuang bade jeung naon. Nu miskin mah teu loba mikir deuk dahar, nu aya dileg-leg. Contona geus Idul Fitri beres 7 poe aya tumis digulang gaper we, dina katel geus hideung geus haseum, kumaha nyebutna? Asa beuki raos. Cager eta awakna. Bener. Aduh, sadar menurutnya oi. Mata hirup jelema sangsara pek geura syukur ku cara sabar, jelema beunghar pek geura syukur ku cara daek mere. Selesai hirup. Nu beunghar mari ren ngaroko ge. Da sieun paru-paru. Nu miskin we udud we, aya paru-paru entep eueuh naha make jeung paru-paru bah si eta mah disisig ongkoh diteleg ongkoh. Oh wah nu miskin mah jeung panyakit DBD. Nah reungit deuk nya coge modar langsung harita. Da bakona saking ku bau atuh. Mata sok Pak udud betuluy ka dieu. Matak ulah nuding kana dahareun, tak ieu cenah ngakibatkeun asam urat, tak ieu ngakibatkeun darah tinggi. Bah ulah wara percaya kana dahareun. Allah nyiptakeun ka dahareun pikeun di dahar. Teu mungkin ngajadikeun penyakit. Nganaon atuh mah kejeung gering ku penyakit? Aya hate anu gering. Nyata nu tadi teu bisa meresan hate, punten keur jag-jage jadi riweuh. Jeung dulur keur akur keur biasa baledug geus teu mobil da jog jading atuh nu gigireun. Si itu meuli kongkorong, si ieu kapanasan cerete mana lagi meuli. Ngan pedah nu itu bisa dijual, nu ieu mah henteu. Nah tina lajada ledang COD. Matak cek urang Sunda mah ulah adean ku kuda beureum, ulah gaya meunang nganyuk. Pan ngerahkeun diri. Pek hakan kayaknya. Kasaliniran beureunan. Teu kudu riweuh hirup teh geuning. Matak manusia nu alus teh hampura. Bandungan jeung piit eleh ku piit, bandungan jeung hayam eleh ku hayam. Tah munculkeun atuh darajat manusia. I'mali matak dina Quran afala ta'qilun. Nah anjeun teu boga akal, sato wae teu boga akal tara pasea, sato wae teu boga akal teu pernah miceun anak, sato wae teu boga akal eueuh ngakan anak. Nah ari manusia boga akal nepi sakali dihakan. Aspal dilebok, aduh. Minyak tanah dilegleg. Kumaha? Bensin. Nah abah juga nu sieun ngomongna. Kan bae da pejabat itu beledug we nateuy. Tuh. Sieun meureun. Tong sieun da bener bah, bensin dileglog, aspal dihakan. Coba nu miskin ngadahar aspal teu. Nah, nginum minyak tanah. Iwal teh jelema nu beuki we. Matak paingannya nu miskin babari ka surgana teh, nu beunghar mah hese we. Sok lamun di dieu aya nu miskinnya, aya nu miskin. Barengan jeung nu beunghar, asup ka Indomaret geus sok. Cek nu miskin teh, "Neng, bade ngiring pipis." Leos ka cai, kecewer ngompol, balik da ditewak ku satpam. Nah, pira ngompol. Coba nu beunghar sagala didudut, odol didudut, sabun didudut, balik we ditewak ku satpam, bayar heula ka kasir. Tah, engke di akhirat nu miskin mah aduh ka surga teh set. Coba nu beunghar stop, di mana harta dipake naon.
Dek naon jawaban? Lamun aya malaikat salah nanya kanu miskin nanya ti mana harta dipake naon nyegag teu boga. Wanieun nu miskin mah kanu sangka ka malaikat teh mun beunghar mangeluh ke ditanya teh nah sadar dosa jeung doraka di alam dunya tina harta loba jelema teu katulungan jeung teu kabelaan. Ti mana harta dipake naon deuk naon jawaban? Sedengkeun bibir dirapet. Berarti jawabanna teh perilaku ayeuna Pak. Aya jompo teu boga imah. Nah da pira nyieun imah keur nu beunghar mah sakiceupkeun 40 juta 5 ka genep jadikeun bikeun ka miskin. Eta nu nulungan teh Pak. Aya budak tetangga yatim hayang sakola ukur gegoletakan we jeung indungna da bapana geus maot kawin deui acan watir jang hayang sakola sok ku emang dibiayaan. Eta nu bakal nulungan teh Pak. Cing Islam teh nepi ka dinya atunya. Nah ngaheureuleng. Da tandana jalma tandana urang katipu ku lahwan walaiban ku bentuk dunya da gampang atuh nyieun filosofi jalma nu katipu ku dunya arek deui bejakeun tapi ulah kasigeung nya ulah ya cicing ulah kasigeung hajat nyunatan budak pira kadar miceun tungtung bebengok si eta tinggal init ka dokter laser 1,5 juta balik bencit hayam dernyen bakakak tuluy numpeng bagikeun tumpeng ka tatangga bejakeun ieu teh nyunatan pun anak beres Pak 3 juta alus hate ngagugudug waduh hayang dangdut dah hayang dangdut sabaraha juta 6 juta tabeuh beres dangdut hoyong bajidor 10 juta tabeuh geus 16 juta peutingna hayang wayang golek 80 juta ratusan Pak pira kadar miceun kuncung si eta tah bubar we hajat pulang tarik nepi ka batur keur khutbah teh olohok sia teh curucut we ceurik cing teh naha kamari joget ayeuna ceurik kieu cenah takdir Allah bubar hajat gede hutang beledag teh ceuk urang tong nuding Allah lebok ka hayang maneh nya katipu kudunya dangdut 6 juta bajidor 10 juta wayang 80 juta andai kata dipake nyieun imah miskin ngocor ka akhirat lain hartina ulah nabeuh bisi tukang dangdut kasigeung ku omongan urang pek tabeuh keur saha keur nu boga keunda Pak Haji mah aya deukna bedangdat deuk dangdut deuk dongdot ke paduli teuing ngan tujuanana keur ngahibur umum anggape urang dikurang hiburan pek Pak Haji tujuanana keur ngahibur umum urang mah resepan we geus silahkan ngan anu sangsara ulah nepi ka ngagadekeun sawah da moal katebusan beres hajat teh moal matak ternyata hirup nu ngeunah teh hirup nu narimakeun kahayangna Gusti ada ibu mah tuh boro-boro kahayang Allah dan nu loba duguguna kahayang urang awak ibu genut da galowna beak ti karep atuh Pak awakna genut eta teh jiga nu galau gitu diet 2 minggu teu dahar paeh atuh begung moal paeh heueuh nah nepi ka kasiksa ku genut teangan hikmahna berpikir secara positif kunaon genut alus parab kunaon genut disenangkeun ku salaki hebat tah pemikiran kitu ieu mah dipoto nya ngeyeng sing teu kunaon nya ngeyeng ngarah ka tempo langsing eta teh penipu dina foto langsing diajak panggih meber pan ayeuna loba HP filter geuning nya di filter geuning aduh irung demes ge bisa ngacung panon ieu ge jadi cureuleup loba penipuan dina filter matak neangan jodoh ulah tina HP filter bungkul padahal beungeut malin di filter urus adil di filter teu narima berarti kana genut hayang langsing geus langsing teh hayang genut asal lieur da palenyang ka kantor desa make senam sagala eta senam teh pan eueuh make gamis kieu da senam mah perketeng teng lejing nu sakieu teh geuning kaluhur you can see bujal ka ciri hayang langsing nepi ka doraka Pak nah hanana gerhana apa pernah lalajo sakali harita teh ulah wani ngomong lamun teu nyaho mata kari teh nya sakali we kieu geus
bujur monoyot bujal kaciri aduh matak power nu jadi kades we pan eta senamna teh di gor desa teh eta senam 2 tahun dalin langsing kalah kebeki badag da ditempo teh beres senam atuh toong aduh beres senam goyobor comro misro liliwetan ongko dahar baso make sangu kalah beki bayuh matak ngesirup mah tinggal narimakeun dan nu mahal mah sehatna kahartos ya bulu panon geus dibere ponok ngarerepot diri di panjangan nah itu mah kejengjug dicoplokeun antep begitu antep ieu mah logika tong sok kasindiran teuing karek yang ngomong bulu da bapak-bapak mah henteu narima we bapak mah bulu panon ponok geus pan ngeunah heupa bulu panon ponok betul kocep-kecep ge hampang coba dieluk-eluk 300.000 dan nempo urang tuh kaji anu berat kiceu balik ti dieu gelebug angin badag nilep bulu panon duanana ti kusruk kana solokan ka kara ya Allah lain Allah dudut bulu panon ternyata tah kitu tapalkeun deui ternyata Allah teh nyiptakeun makhlukna teh Pak sempurna ngan urang sok bongan ngarasa kurang matak riweuh matak nu ngaririweuh naon atuh kahayang diri lain kahayang Allah halis gerasa halis da geus alus atuh halis teh da eueuh jelema diantep ku Allah manjangan halis eueuh teu narima keneh kruk ganti ku patlot balik ti dieu ngesang lu atlet cek salaki teh ka mana sia halis hiji eueuh tinggal narima ieu naon hesena pira kada tinggal narima naon hesena tinggal nampak sabab kahayang urang jeung kahayang Allah bakal berbeda so kahayang ibu hayang salaki nu kumaha baheula hayang nu kasep bari beung heuy jadi jeung nu petot itu teh cara Allah deuk nyalametkeun ibu dabungan ibu ngadoa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah paparin abdi kasalamatan dunia kasalamatan akhirat tuh dunia teh global rumah tangga hayang salamet boga budak hayang salamet harta ge hayang salamet tah cara nyalametkeun Allah dicocokkeun we jeung kahayang mantena matak ulah ceuk kahayang diri hayang boga salaki kasep jeung beunghar picilakaeun kasep beunghar hiji galak timuru WA bakal dipariksa telat balik dicarekan awet rajet kasep beunghar coba jeung nu peto aduh deuk balik heug henteu kajeun malahan pas salaki petot mah 2 bulan teu balik-balik tara di WA keun we cenah usaha nah teu hariwang bakal kawin deui teu nah moal payu da petot cara Allah deuk nyalametkeun dibere perkara anu teu cocok jeung kahayang diri dapat kades ge pan hayang nama jadi ustad nana gerhana yang jadi kades tuh ngan da mun pak kades jadi ustad kuring jadi kades wah duana lagi hancur Pak mau teu ibu-ibu urang jiga lamun jadi kades ditanya heula nyoblos dewek teu coret ku aing rutilahu teh tah atuh pak kades lamun jadi ustad moal teu ngabahas PBB tuluy-tuluyan mata kirupa geus cicing dina takdir masing tinggal narima nari bapak nyangka nana gerhana bisa ceramah kieu teh nana gerhana lain capetangna kuring-kuring nu capetang lain cerdasna kuring-kuring nu cerdas lain cerdas ku Allah dicerdaskeun pinter ku Allah dipinterkeun capet ge ku Allah dicapetangkeun matak teu kudu legek manusia tong diaku da kabehan lagi pengaturan Gusti padahal lamun ditemputina wujud mah eueuh merek ti ajenganeun jeung bapak ge gagah bapak mah aduh disorban disarung ya atuh ya bapak ceramah naik ka luhur teh moal teu assalamualaikum nya nah da lain takdirna ayeuna negara dikopean teu disorban teu make tasbih teu capetang we nyarita teh kun payakun cek Allah teh anjeun kudu jadi penceramah naon Gusti mah kejeng dijadikeun abdi penceramah ujian keur maneh tah matak penceramah teh diuji lain anugerah ujian gede pan engke di akhirat ditanya nana gerhana kulan Gusti
Anjeun penceramah sumuhun Gusti, nerangkeun naon, nerangkeun agama Gusti, ngarah naon, umat Gusti we sing lae hate nyembah ka Gusti. Karena saha anjeun ceramah? Dijawab ku kuring, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena anjeun Gusti, kumaha ceuk Allah, kami tong coba-coba nipu kami teh pangeran anjeun al alim teh maha uninga, boro-boro nu diomongkeun, nu di jero hate pang jero-jerona kami nyaho, cikan urang bongkar hate maneh, boroso teh amplop hungkul, Pak. Aduh, aing mana cek Allah teh demi kami teh geuning etah teh dibayar mah maneh teu datang, duit leutik maneh ngocobrot, mata urang mah moal ngomong dibere leutik dengan atuh cing atuh malah likir meuni. Ngarah abdi teu ngomong. Lol deui Pak Kades datang. Anjeun teh Pak Kades muhun. Boga jabatan naon di ditu? Jadi kepala desa. Sabaraha urang nu ditanggung jawab 8.000 jelema. Karena naon anjeun jadi kades? Karena salira Gusti. Cikan ku kami urang bedel hate maneh. Oh, teuing naon ngaborosot. Nya ke rakyat nu miskin Pak deuk ditanya bab naon nu miskin. Anjeun RT sanes Gusti. Anjeun ustad sanes Gusti. Penceramah sanes. Naon atuh maneh? Rakyat biasa abdi mah Gusti. Nah, cenah maneh mah rakyat biasa tapi pahala loba. Pan abdi mah dihina batur tarang ngalawan, diledek batur tarang ngalawan, dicaci ge tarang ngalawan. Da abdi mah di dunya hinaeun atuh eueuh hargaeun, harta teu boga, tanah teu boga, matak dihina di dunya geus kuat Gusti. Kumaha ceuk Allah? Sanajan salat maneh kurang bener, sanajan shalawat maneh kurang lekoh, tapi pahala maneh loba. Kunaon lobana pahala maneh? Loba jelema ngahina ka maneh ahli ibadah, ngaremehkeun ka diri maneh, tapi maneh sanggup teu ngalawana. Tuh pahala itu beak ku maneh, dora ka maneh diragleg ku si itu. Kade bubar ti dieu heuh aing mending jadi jelema sangsara. Ulah. Anguran mah hayang jadi jelema beunghar ngan kudu daek barang be. Ta eta lain euy hayang jadi jelema ulah Pak. Moal kuat. Sabab manusia teh kabehan lagi boga kahayang, hayang naon Bu? Hayang salamet dunya, hayang beunghar. Ieu mah hayang teh beunghar we. Nah, da geus beunghar. Awak ibu teh beunghar. Panon hiji moal dijual 20 juta. Tah kuring buka 10 juta dibikeun ka ibu ngan ceuli ku aing digunting. Dadak dibikeun pirasa potong lah. Tuh. Mahal urang teh beunghar ngan kunaon atuh ngarasa sangsara sabab kabeungharan diukur ku duit. Padahal kabeungharan mah hampura Pak, diukurna beunghar mah panghandap-handapna, sehat pangluhurna, iman Islam pangutamana. Jadi saha jelema beunghar teh? Jelema nu nyekelan iman Islam. Teu coplok tina dirina. Beunghar. Boga harta iman coplok, peditna beak ti karepet. Boga ilmu iman copot, sombongna beak ti karep. Mata keukeuh, modal paling utama manusia iman jeung pek jadi petani sing iman sing Islam, pek jadi pedagang iman Islam, pek jadi pejuang iman Islam, pek jadi penceramah iman Islam, pek jadi kades iman Islam, pek jadi RT iman Islam. Nu mawa ka ditu teh ditanya RW jeung RT na, tapi mana iman maneh jeung Islaman. Entak derajat manusia teh diukur ku harta banda. Ayeuna boga budak hayang naon tah ka budak? Hayang boga budak so Robi habli minas solihin. Ngan sagala-gala lagi butuh jawaban. Boga kahayang teh butuh jawaban. Boga kahayang teh dijawab ngawadul. Hayang beunghar. Lamun hayang beunghar lain moyan wae, getol usaha gerasa. Ieu mah beunghar hayang usaha tara nu kitu mah ngalamun jadi jelema beunghar. Heuh nu edan. Aya bodogol cau dipake kongkorong atuh da. Hayang beunghar teh jawabanna getol usaha. Hayang salamet dunya akhirat, hayang salamet dunya akhirat. Jawabanana ayeuna panon tong lalajok ka gorengan batur, ceuli tong resep gosip, bibir tong nyaritekeun ka teu ceregan batur, suku tong ngaleng ka salah, hate sing nyacas bodas. Salamet dunya tinggal nungguan salamet akhirat. Ieu mah di akhirat hayang salamet ari bibir ka mana karep ngomongkeun batur, ngadongengkeun batur, kana gosip beuki popolotot ongko. Boro-boro mah di akhirat, di dunya wae dikadeskeun di kantor desa. Piomongeun nu sia teh. Teu salamet di dunya ge, komo di akhirat. Budak hayang soleh ngan punten moal mungkin budak soleh tanpa pamajikan soleh. Pamajikan soleh moal mungkin pamajikan soleh tanpa tanggung jawab nu ngaran salaki. Mata urang sebagai lalaki adalah pamimpin, ngaran pamimpin mah kudu leuleus jejer liat tali, goreng patutna goreng adatna pamajikan, punten lalaki anu salahna. Pak
ngadaikeun ceramah anu season ieu mending wih. Nah, bakal ruksak harga diri bapak. Moal jadi budak soleh tanpa pamajikan soleh. Moal mungkin pamajikan soleh tanpa salaki tanggung. Nya kekeh we soleh na anak aya di pamajikan, soleh pamajikan aya di salaki. Kekeh bibit rurujit mata aya di ngaran bebengok lalaki. Oh, tuh nyajuk atoh pak. Nu di tukang bari aya nu ngomong kieu lebok gitu. Baeud pamajikan, da lain salah pamajikan, salah bapak. Nah, ama jeung salah bapak bisa jadi baeud pamajikan moal aya haseup apa aya seuneu. Jadi kunaon baeud? Bisa jadi rasiko kurang, bisa jadi lipstik geus dicekelan ku bilik, bisa jadi geus dekok wedakna, bisa jadi beas geus eueuh, bisa jadi duit saeutik, bisa jadi tanggung jawab kurang, matak baeudna ibu eta teh nagih janji ka bapak, bongan bapak baheula tarima abdi nikah, deuk narimakeun geulisna, deuk narimakeun gorengna, deuk narimakeun ka goreng adatanana, matak ku sabab bapak geus boga janji tarima abdi nikah, leg-leg segala rupana. Ternyata pemajikan baeud tah tong ditanya nu baeud mah jadi nyegag kunaon maneh baeud ku sia pasea pak tah nu keur baeud mah lain kitu teang padaringan geus kosong beasna teang kongkorong nu di eslok can dipulangkeun teang wedak geus dekok tengahna teang lipstik geus dicokelan ku bilik mata kieu warna teh peang. Bapak jadi sadar, oh paingan pamajikan aing baeud ternyata aing anu kurang meresiko get diuk gigireun cabut duit ladang stroberi tah mah aya 2,5 juta moal teu nangkep lain teh tadi cager tah nu baeud teh ieu mah keur baeud dar dicarekan nah sia teh kos nu geulis wae jamotrot wae aral aing beuki nyegag baca ku sifatnya kunaon baeud urang nu kurang. Nyata pemajikan emang mah bawel jeung celembeng sujud syukur pak sujud syukur tong ngeluh lamun pemajikan bawel anggur sujud syukur lamun cek bapak ngeluh be gustina nepi kamera teh nu bawel kumaha lamun digetukeran jeung nu pego da talung nu bawel lamun pemajikan bawel bapak ngeunah teu kudu boga TV teu kudu radio. Pamajikan nanya, Pak, nah teu gaduh TV, bah teu kudu, nah teu kudu cekap ku bibir maneh geus ganeng. Matak tong loba ngeluh hirup mah. Ngan tugas salaki mah hiji merena pako lahir, dua merena pako batin. Merena pako lahir, imah pageuh baju teu dar seubeuh kongkorong boga gelang aya titah dangdan aya alatna titah nyangu asongan beasna titah masak aya pasakeunana titah balanja gebro duitna sok tanya tina ceramah kuring raos teu Bu ka kuping eta nyata eta ibu tuh disebut raos heuh nu tadi matak tugas salaki teh eta. Nu kadua merena pako batin ai batin teh agama lain sare da sare mah lahir batin mah agama matak bapak geus tong loba tatanya mah tos tuang acan tong hariwang pak dina pangajian we itu gagayem kana babdahar tong hariwang kaum ibu-ibu mah tong hariwang lamun bapak init-initan seserahan nupang ribuh-ribuhna ibu-ibu marawak kantong dan di jerona teh bolu gini di jero teh cau sate dibebes-bebes kadinya matak tong hariwang urusan dahar ieu atuh karesepna gagayem matak anya rumah tangga 2 bulan jug naraek kiloan coba bapak lalutik ngebatin ongkoh tong hariwang ibu-ibu matak tong loba tatanya mah tos tuang acan tong loba tatanya dahar acan nu ngaran awe jam 8 geus beak goreng ketan 10 atuh jam 8 nyeblak jam 10 ngaredok jeung dulurna jam 3 ngebaso make sangu magrib nyebutkeun asa can kararabana naon tong hariwang urusan jasad nama urusan jasmani nama tong hariwang tah bapak nu kudu hariwang mah bab agama nah matak pertanyaan teh mah tos salat acan mah tos sedekah acan mah tos sholawat acan mah tos tawasul acan mah tos duha acan itulah pertanyaan bapak sabab engke teh ieu Quran geus mere informasi inna min ajwajikum wa auladukum fitnah kade ceuk Allah teh anak pamajikan bisa jadi musuh di dunia ngariweukeun di akhirat ngajejak bebokong bapak nalika salaki eudeuk ka surga pamajikan deuk ka neraka da bade gong nabi ti karep pan protes Gusti saha itu salaki anjeun cabut deui Gusti tong waka diasupkeun ka surga
Nah hama gejeng ulah ka surga tanya tak ieu teh pamajikanana tanya ngadidik teh salat ka abdi henteu ngadidik shalawat ka abdi henteu ngadidik pengajian ka abdi henteu ngadidik tawasul ka abdi henteu ngadidik maca Quran ka abdi henteu kumaha ceuk Allah bener itu pamajikan anjeun sumuhun Gusti nah anjeun teu ngadidik geus era Pak kumaha ceuk Allah tebus heula dosa maneh tuturkeun pamajikan maneh kana jurang kahinaan tuh geuning ieu teh di dunya ngariweuhkeun di akhirat aduh aing nu ngaran bikang yey matak kela teu kuat hayang seuri urang oge di dunya ngariweuhkeun di akhirat ngaliurkeun saha ieu teh Ibu bisi dek uih juga ditu tamatak pentingna agama teh supaya di dunia ngariweuhkeun atau di akhirat nyalametkeun kitu bener ya matak tugas salaki merena pokok lahir merena pokok batin nu kadua nu katilu tugas salaki teh sabar Pak jeung tong gede amek bisi yang bisi hiji waktu bisi di dia lalaki gede amek dierok isuk deui komo lalaki sok buat baeud mah lalaki eueuh ka era kumis panjang, jenggot panjang, baut aja galele useupeun atuh. Otak lalaki mah punten lalaki mah. Ulah sok buat baut ngewa lalaki mah. Satria urang teh lalaki, nyeri tahan, ripuh sabar lalaki. Mun ieu teh merdeka ngomongna teh. Pak Kades menang anggaran ti pamarentah tong gede 200 juta keur gang. Dalam jangka waktu 1 bulan pamarentah minta laporan. Pak Kades bikin laporan pertanggungjawaban pan gitu Pak pemerintah Pak Kades atoh nah keur nembongkeun kajujuran dina bentuk kwetansi kunaon Pak Kades atoh nembongkeun kejujuran coba ieu ibu-ibu ku bapak dibere duit tuluy tanyakeun nyegang Pak mah kamana nu 3 juta anu minggu kamari tah teu percaya ka majikan kumaneh we atur yey kunaon ari ibu cager henteu ya Pak Kades menang anggaran ditanya deui ku pemerintahan kabupaten ku bupati atau Pak Kades atau nah keur nembongkeun kejujuran iya diberi duit 3 juta saminggu tanyakeun ku bapak mah kamarna 3 juta nah kira-kira teu percaya diserenkeun ka pemimpin rabok atuh kumaneh teu hararayang munapek teh kunaon ari ibu wajar duit salaki dibikeun ka ibu tuluy ditanyakeun wajar kan nama kejeng kudu poporongos nya makhluk paling aneh cek urang ge teu ngarti aing ku awewe mah yai dikerasan beuki heuras di lembutannya ogado papan gitu simbolna ge tulang rusuk anu bengkok di heurasan pites diantep bengkok jadi bingung keur lalaki mah matak heuh wayahna we Pak kajian nepi ka bubuk nepi ka jiga pepetek sing sabar sing sabar iya nu ngagoda teh geuning di alam dunya teh aduh aing mah talungkeun panggih jeung jurig jarian nah jurig jarian mah moal kuateun 5 menit di dunya lagi da eungapeun les coba ieu ngagoda lagi moal detik duk sare ngagoda diceklan leungeun ngajedog teu boga duit mah udang sare ngagoda keneh teh ya Allah Gusti Robi sing kuat sing salabar aduh ampun ya matak bapak mah sing sabar jeung tong gede amek sakitu tuh geus sare peuting sana dibayar moal nah ari ibu ka mana karam astagfirullahaladzim eta kacida si ibu mungkin dibayar moal hiji waktu ibu teh nyuguhan salaki kopi ari suku pabaliut jeung karpet atuh titajong pepes gelas bahe kopi bakal kumaha salaki ibu nyarekan sok curhat Bu bakal nyarekan terus dasnya gan caneng cudagleng terus nu beladinya sok cokor eueuh panonan aduh teu sangka bapak garoreng adat gini sok Bu curhat ka urang sok bro mengpeng araraya pepes gelas bahe kopi cek salaki teu cokor eueuh panonan
lamun di dieu aya lalaki nu adat seperti begitu eureun jadi pamimpin. Pamimpin lain kudu seperti gitu, moal jadi solusi Pak. Teuneuleuk panon suku eueuh panonan. Isukna bapak butuh deui. Mah puntennya kamari pangdamelkeun di kopi cangang teh ku sia. Bener Pak. Coba awewe dilawan. Tuh, ingat kene cenah kamari. Ingat kene cenah molotot teh bebongok sia cenah. Sake ku sorangan, rasakeun nih kopi teh capek kehead gitu. Sekurang ge Pak ngalawan ieu mah aduh makhluk paling aneh sadunya. Kalau kena gelut jeung jangkrik aing mah. Tuh, pepes gelas bae kopi, napa kieu kudu ngamuk? Geras kurang pikir. Kopi 1.500, gelas ngan ukur 3.000, hijikeun 4.500. Nepi ka tega bapak ku 4.500 pamajikan disesaak diruksak harga diri nepi ka ragrag. Komo lamun ngomongkeun 7 juta da babangok sia mah teu balik ti baretona. Kunaon bapak 4.500 eta pamajikan nepi ka disiksa. Tah matak lalaki nu sok loba nyarekan pamajikan, eureun jadi lalaki teh. Aduh. Huhuy. Bari ngareret si ibu lemok gitu. Lalaki mah kudu ngakal, pepes gelas bahe kopi, turun tina kursi ulah jiga raja. Wios mah pepes gelas bisa diganti, tapi pepes hate pamajikan akang kamana akang dek neangan ganti. Itu ngaran pamimpin dah. Aya eueuh di dieu lalaki gitu. Wah, teu diarangap. Sebenarnya mah aya lalaki gitu tah. Urang pepes gelas bisa diganti, pepes hate pamajikan kamana neangan ganti. Isuk teh ibu teh bakal nyieun deui kopi hideng tanpa dititah. Naha hatena leah salaki mah ibu ge jadi nurut. Deregdeg init ka dapur ngan angger gagal deui. Uyah warna bodas, gula ge warna bodas, pecin ge warna bodas, direnengkeun kerebek kana uyah, kocekeun jeung ci kopi. Pak, tah gelas dina meja teu gagal. Heueuh ngan pangset. Wayahna bapak tong amak inum medalin racun. Teuneun satengahna. Salaki dek init, pamajikan dek init geroan. Mah ka dieu. Aya naon asalila teu nginum bareng. Tah urut bapak cai kopi lebar lamun dipicen mubadir aya mama. Suruput kudu. Pan diciduhkeun, kunaon mama? Pangset. Tinggal jawab ku bapak, sumuhun, beres. Matak lalaki mah modalna sabar jeung tong gede. Tah sabab hayang boga budak soleh teh kudu tercipta ti pamajikan anu ngeunah hatena. Ngeunahna hate pamajikan digenahkeun ku salaki teu. Oleh budak nu soleh kakara. Nabi Ismail lahir ti Siti Hajar. Siti Hajar saha carogena? Nabi Ib. Tuh soleh. Itu matak tong tutunjuk teuing ka budak teh nu teu soleh teh ibu jeung salaki. Tak budak baung jeung bontongor entong waka teu balik budak saha budak maneh ngan budak soleh teh cirina hiji birrul walidain alus ka indung bapa nalika bapa keur leutik ibu keur leutik urang ngalaman gering panas tiris kalau teu boga duit make jeung nyokot pucuk paria digecek tapelkeun dina munan pek geuning indung teh ngomong nyai geura sehat lamun maneh sehat kumaha dipangmeulikeun sapeda pudeng heuh budak teh tina hatena hayang geura cager naha dalin hayang ka dokter bae mah hayang cager dadeuk dipangmeulikeun sapeda diolo ku kolot teh ba tah ayeuna geura sok indung urang gering aya teu pangolo anak ka kolot mah geura damang lamun emah damang dipangmeserkeun mobil eueuh matak jasa kolot moal kabayar kudu ngaran anak indung urang hiji bapak urang hiji anak 12 tapi naha indung teu darah tinggi padahal budak baheula 12 ari nu ayeuna budak 2 geus jangar kana babatok berarti aya nu beda apa baheula mah anak 12 tapi kolot teu darah tingginya panjang di umur teh coba ibu boga budak 2 geus jangarnya naha budak saha bari nage birrul walidain sing alus ka indung bapa nu kadua wakiruman tata'alamahu minhu budak nu soleh teh budak saha eta budak nu bisa ngahargaan ka jelema nu geus mere ilmu saha guru dek guru ngaji dek guru SD matak tempo baheula mah lamun sakola ceuk indung teh kade kudu hormat ka paguru kade kudu hormat ka bu guru baheula urang di papatan kitu dan nu ayeuna mah aduh zaman kuring mah ngaji we ngaji Pak ngaji ya
nyekelan Quran wae dididik tuh cenah cokot Quran digiwing dijebrod nggak ari maneh ngokot Quran teh kuat jika ngokot koran dididik nyekelan Quran teh di dieu tah didekap baheula coba ayeuna bapak lalajuan budak ayeuna nyekelan Quran edih kuat jika buku biasa kumaha nyekelan HP di dieu nepi ka Quran eleh ku HP atuh zaman kuring bareto indung kuring bapak kuring datang ke sekolah pak guru dupi cepnana tos tiasaeun maca baheula mah teu acan keur kelas 2 teh diborobot ngerakeun indung mana teh sakola sing beres isuk-isuk ngapalkeun beurang ngapalkeun ayeuna kolot datang ke SD pak guru dupi pun anak kengeng PIP henteu nepi ka aya beda pertanyaan lol ngecek orang tuana oh da guru maneh mah pilih kasih mun kasih itu merek ka maneh teu budak berontak akhirna guru ragrag darajat pira kadar tina BLT bener matak hiji sing alus ka indung bapak dua sing alus ka anu jadi guru urang teh bisa jadi guru ngaji bisa jadi guru S sing alus tah katilu budak nu soleh mah hampura nyantel ngait hatena teh karena jasa indungna jasa bapana ibu gerasa ibu meuli sate 20 siki da teh di dahar kabeh atuh 15 dibawa ka imah keur saha eta 15 keur anak lapar indung mikiran lapar anak tah punten mentak abdi ge di moal tuang pak moal ingat ka kolot jadi rek kumaha deuk dibawa atuh hoream urang dahar di jeung sate ari kolot urang jeung hulu peda mata ke punten we deuk dicana da budak soleh teh adalah budak nu nyantel hatena karena jasa indung bapana indit-inditan geuning indung jeung bapa teh piknik budak ditanya hayang dikirim naon maneh ku emak jeung ku apa oh baheula zaman kuring goyobod comro misro jeung sagala rupa nah da balik teh mawa goyobod comro misro padahal indung kuring teh bogaan duit cantang tuh tapi nah ngirim anak belaan uclak eclok unyam injeu tah ayeuna anakna ieu pak cinta abdi ka Pangalengan tuluy ka Ciwidey oh ai kamari cenah mawaranginang ti mana Tasik cing teh Pak ayo dodol ti Garut ari Wajid Cililin ari ayeuna cenah ka mana Ciwidey mawa naon duka teuing cing teh kumaha engke we cenah meureunna Ciwidey mah stroberi cing teh duka kumaha engke we doakeun we cing teh ageng milik gitu nah cing teh bapak resep stroberi oh di jus cenah di jus ngarah seger deui bapak teh geus nyiapkeun itu gulana ngan tinggal stroberina atos heuh nah tuh serba atos tuh stroberi cing teh arek bapak Wajid acara naon sunatan masal cing teh Pak Haji nyunatan budak batur ngabungakeun budak batur oh cenanya sah Pak Haji teh soleh budak batur nepi ka disunatan heuh cing teh alhamdulillah tah cenah keur nyampurnakeun kasolehan Pak Haji sugar we cenah Wajid na mawa kitu isuk cenah di dahar ge jam 8 beurang bari seruput-seruput jeung cai teh mangkading geus diomong-omong eta Babu Wajid lamun eueuh aduh ai pokona kumaha Bu ala ngemplong aya tuh cau aya Wajid aya teu anggeus nepi ka dinya dan ditanya deui cing teh bapak stroberi aya cau aya Wajid aya cing teh bade naon oh cenah nu hayat meureun aya sate cing terek jeung sanguna entong cenah loba heurieun pang-pangna nu hajat jakakak bari hatena mah rada gelo ustaz segala dipentas balik ke kuring teh dieu dapun bapa mah atuh cicing lawang pantau geus balik cenah jang maneh suntangan nya cing teh alhamdulillah cenah bagja jeung cenah gara kacai ka itu berusaha kana mobil mana cenah nu teu Ciwidey teh itu namanya dus Pangalengan deui da abdi mah dina mobil teh nyiapkeun pulpen atuh jadi dus teh dicirian dus 1 Pangalengan dus 2 Ciwidey matak lamun teh dieu eueuh bakal nanyakeun makana nyahoeun nah cenah ka mana teh Ciwidey aduh lamun eueuh abdi mah deuk kieu punten Pak di ologe teu mere deuk kitu ampun lain ya bakal ngadongekeun anaknya Kak kolot lain bab teu keuna ka ibu mah demi alon teu ngan eta ibu barang bere eta mah nya rumah sa ibu we
Urang mah teu nyaritakeun naon-naon. Ieu mah nyaritakeun anak ka kolot teh kudu kitu sabab kolot ge baheula hayang naon wae ditedunan. Cing atuh kolot ayeuna hayang naon tedunan ku anak sabab cek Imam Syafi'i sodakoh nu paling hebat pahalana nalika anak barang bere ka indung bapakna. Setelah indung bapak bere dulur. Setelah dulur bere tatangga. Setelah tatangga bere nu jauh. Ari urang sok dibalik aya ka nu jauh nyumbang, aya ka nu deukeut pret. Sok sadar teh geus salah. Padahal sodakoh nupang badag-badagna pahala nalika anak masrahkeun mere ka indung bapana, dulurna, tatanggana. Keun nu jauh mah da aya atuh jelema nu jauh. Tah matak ieu nya masjid tong ka minta ka urang. Panuju ngadamel masjid di dieu teh. An naon? Oh masjid teh nu mana itu Pak? Ieu. Oh tadi cenah pan aya cenah tadi teh naon? Gelar sorban, cing teh kang naon Pak Haji gelar sorban, cenah nu ngadamel masjid. Tah ulah ka minta ka urang, da urang mah jauh. Tah abdi mah deuk di ditu we sedekah teh. Dengekeun heula Abdi mah sedekah teh deuk di ditu we da sami ditu keur ngabangun. Tah di dieu mah nya ku urang dieu we. Ngan lamun urang dieu geus teu sanggup, sok minta ka kuring deuk 100 juta, deuk 200 juta, dibere Pak. Maka demi Allah deuk dibere. Ngan kuring nanya, nah minta kanu jauh memang nu deket geus eueuh gitu. Tuh. Ieulah lalakon budak soleh sehingga budak soleh teh maot teh indung, maot teh bapak. Budak soleh mah anger Pak, hiji ngadoakeun, dua nuluykeun, tilu ngaatas nama sekali di. Budak soleh mah sanajan indung bapana geus maot pasti bakal bisa ngadoakeun, dua nuluykeun, katilu ngaatas namakeun. Ngadoakeun Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira atawa Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum atawa deuk leuwih jika dina tawasul ila ruhi sebutkeun. Mun deuk jiga kitu heupe ke bebas-bebas wae nu penting mah doa nepi ka ditu. Cek ibu tuh wah moal nepi susul ku ibu sok susul. Ai nyebutkeun moal nepi mending susul heula ka ditu. Tah tanya itu nepi kitu euy, nepi balik deui ka dieu. Ngadoakeun. Nu kadua nuluy bisi aya almarhum almarhumah ternyata almarhum teresep ke masjid tuturkeun ku anak incuna sing resep ke masjid ternyata almarhum teresep barang bere ka yatim tuturkeun barang bere ka yatim ternyata almarhum teh sok ngahibahkeun tanah tak aya keneh tanahna hibahkeun Pak daripada ku urang jadi pasea anak jeung lanceukna mending hibahkeun bahankeun ka akhirat sabenerna tuh tuluykeun tanu katilu atas nama enak masjid iya ibu bapak teh aya nu maot ibu rama urang teh maot kitu urang boga 10 juta tepungan beres magrib ayeuna nya Pak Haji asa bener karaos kana hate abdi teh boga 10 juta gener cenah ceuk ustadna kudu atas nama ieu mah barang bere talina atas nama abdi atas nama ieu jeung bapak abdi nu teu aya tah mere we 10 juta ka masjid nincakna eta masjid budak mejahna di jero masjid bapak melu salat di masjid 10 juta manfaat nepi ka akhirat seuri almarhum teh di jero teh nama jeung seuri ku Allah diinformasikan lewat malaikat bejakeun kasipulan anakna sodakoh atas nama diri anjeunna darengekeun oi lain kala ka inung maot jeung nyokot meteran jug langsung ngukur tanah mah bagi-bagi warisan kunaon sia teh nu rada gelo hirup teh teuing keprok deui da rumah sahanya aya nu bawel gitu wah edan lain ujuk-ujuk ngukur tanah bahankeun ka ditu inung urang bapak urang osok kurban aya duit nu tinggalin di alam dunya bahankeun beulikeun kana domba tungguan bulan raya agung pencit atas nama saha atas nama inung bapak urang terus ngantunkeun nada duit anjeunna atuh bahankeun lain kalau dibagi-bagi anak pakai barang dahar ukur jadi runtah pakai baju ukur soe coba lamun dibahankeun Pak aduh jadi nilai cahaya hareupeun Allah taala naik darajat inung jeung bapak urang nepi ka protes Gusti da abdi ibadah teu pati bener tapi naha darajat abdi bet naik ceuk Allah teh aya di dunya anak-anak aranjeun sedekah atas nama anjeun kurban atas nama anjeun mere sajadah atas nama anjeun sedekah ka masjid atas nama diri anjeun keren tah Pak matak budak soleh mah nuluy ngadoakeun nuluykeun ngaatas namakeun hartos Bu Gesan jam 5 anak kumaha urang we da urang nu ceramahna ge sajam teh di dieu pan di Pangalengan geus sajam setengah can
tuh beda. Tuh sangka orang dia ku barawelna aing mau uyuhan salakina deh. Tuh komo itu mau tupang bawelna baedan. Mata engke deh mah nya lamun aya pangajian tong dimawa tong dibawa si eta. Ustad di dia meureun geus karuat mental. Da urang mah jeung rada empot mental nya ngeurepan jalma eta hiji teh sing bisa ladang pangen sing bisa dibawa ka imah tah. Jadi lamun aya inung bapak urang nu geus maot, urang hayang ngabdi ka kolot. Kumaha tah? Doakeun, tuluykeun atasna beledug di Ciwidey pesantren, kurang Qur'ana, meuli Qur'an. Tah kitu abdi nyumbang atas nama inung bapak abdi. Kitu atuh Pak. Nah dalin harta urang, harta anjeunna sawahna aya keneh, aya. Hartana aya keneh, aya. Domana aya keneh. Bahankeun ka ditu tong saraka. Tandana geus balik. Ya, Ibu lainnya pengajian teh hayang seuri pokona. Kan bae, jada jalma nu seuri mah tandana bung. Bahagia heukeun di dieu. Da ninggal nu hajat mah paroman teh katinggal teu bahagia. Padahal Pak Haji teh loba duit, Pak. Loba duit, mata ngayakeun sunatan masal ge, loba duit teh. Tapi nah hanya bebereukeuteukan teh jiga ibu, teh jiga nu tukang. Kieu we seurina teh. Abdi mah geus apa? Psikologis mengatakan, lamun jelema hahaha lega bahasana, lega seurina, eueuh beban dina hatena. Nah anu hajat jika nu boga beban gede. Loba duit tapi poe ieu geus loba bayareunana. Son kudu dibayar, qosidah kudu dibayar, kaasupna gerhana ge di aduh nuhun satu acana oge. Tuh bereukeuteup deui ngan ari ibu mah bebanna ayeuna tah mustamim bebanna nalika balik. Maka jeung naha itu nu make saragam kaluhurna bodas ka handapna hideung make motor Beat bieu ngaliwat. Anu ibu kakak jeung KTP dibikeun aku bersumpah dan berjanji aduh matak paingan pengajian hayang lila da meureun nu nagih hayang geura balik. Aduh oh tidak cenah tidak oh tidak ngaku. Bapak Ibu Pak Ustad Pak Kiai Pak jangan wae di tempat ieu sing sarehat lahir batin dunya akhirat elmuna sing barokah. Yuswana sing panjang, pala putra putruna sing soleh tur soleha. Atau ibu bapak ge sing sarehatnya lahir batin dunya akhirat panjang yuswa parak milik deket rezeki anggung balik. Sim kuring atas nami nana gerhana sakitunu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.